Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syahihu huwa alladhi yabkhalu bi ni'matillahi ta'ala. Wa syahihu jeung ari jalma anu banget koret, eta nyata huwa alladzi nyata jalma yabkhalu anu qoret ieu si jalma bi nikmatillahi ta'ala kalawan nikmati Allah ta'ala. Wa hiya fi khazaini qudratihi ta'ala. Wa hiya nya muannas wa hiya jeung ari nikmatillah bi khazaini qudratihi eta aya dina gudangna kakawasaan Allah. Ya, nikmat eta la fi khazaini lain dina gudangna eta si jalma entak sakur perkara anu rupana kanikmatan nya eta aya urang dina kakawasaan Allah nya, nikmatna urang dahar nginum tah nya cireng nanya cireng nama eta kalangkang ya. Ta eta salah urang aya dina naon fi khazaini qudrati nya, aya dina gudang kakawasaan mantena. La fi khazainihi lain dina gudangna eta si jalma. Lain gudangna eta si jalma. Sok sanajan nu katinggalina mah nu merena jelema nya. Sanajan di dahana mah cireng. Tapi eta teh cangkang naungkul nya. Anon cangkang nanti kalangkang lah gitu nya. Kalangkang teh naon jadi lain aslina gitu. Jadi soalnya teh gudang kakawasaan Allah Subhanahu wa ta'ala anu aya dina eta nikmat. Nu aya dina eta gudang kakawasaan Allah nikmat teh nya. Ngeunah urang ngopi. Ngeunah urang ningali, ngeunah urang ngadeng nya. Ngeunah urang sehat. Eta urang aya dina nikmat nya. Aya dina nikmat kakawasaan, gudang kakawasaan mantena, gudang kakawasaan Gusti Allah. Ala ibadillahi ta'ala, kapirang-pirang abdina Allah, hambana Allah ta'ala. Pasuhuhu maka ari kakoretanana ieu si jalma eta a'domu leuwih gede. Leuwih gede, leuwih bahaya nya. Entak non tong dikoretkeun nya lamun tah teh mah aya di urang, lamun tah teh mah urang emang geus terpenuhi gitu nya. Tanpa terkecuali nya aya sesuatu anu ceuk sara urang fardu ain ge can bisa gitu nya mencukupi ya, tanpa namanya geus mencukupi ya. Ketika aya nu non ngaran atawa urang datang teu kudu dikoretkeun nya, pasikeun we gitu. Nu aya nya misalkan atuh boga caos satulunya bikeun we ka baturnya sasikat mah tanda syukur urang kanu mere cau nya. Salah kan Gusti Allah nya nu ngadamelna syukuran urang dipaparinan gitunya, ayana kadaharan, ayana nikmatnya anu teu bisa dihitung nya latah suha.
Wal hasudu jeung ari hasud eta huwa alladzi yasuku alaihi in'amullahi ta'ala min khazaini qudratihi. Nu ngaranna hasud eta ialah nyata perkara yasuku anu ngarasa berat nya alaika eta si jalma naon in'amullahi ta'ala pirang-pirang nikmat Allah ta'ala min khazaini qudratihi tina pirang-pirang gudang kakawasaana Gusti ala abdin kahiji hamba min ibadihi tina pirang-pirang hambana. Jadi berat we namanya batur aya dina kanikmatan di Allah teresepnya teu suka berat we hatena gitu tata koret kene nya bi ilmin dan maku sabab ilmu au malin atau harta au mahabbatin atau dipika cinta pikulubinasi loba penggemar gitu nya pikulubin nasi dina pirang-pirang hatena jalma oh hadin atau bagian minal hududi tina pirang-pirang bagian hatta anahu la yujibu sehingga sanyana eta si jalma eta yakti mikahayang eta si jalma zawalaha kana leungitna nikmat anhu ti eta si jalma ti si hamba non ngaran teh nu aya di batur gitu nya mun teh mah timboh ku sabab ilmu atau harta atau loba penggemar gitunya urang teh ngarasa hayang karena nikmat anu aya di batur eta gitu eta termasuk salah satunya hasud gitu sumberna didinya gitu jadi henteu ngarasa berat ketika batur menang nugrah hati Allah naik ku ilmu atau ku harta atau dipopulerkeun nya dipopulerkeun loba penggemar gitu loba nu resepeun gitu resep aya berat ada teh batur menang nikmat da koret keneh disebutna naon sahih nya anu bisa nimbulkeun kana hasud wa in lam yahsul sok sanajan teu hasil lauk eta si hamba bitalika kalawan sabab mikahayang leungit mintilkan nikmat tina eta hiji perkara nikmat teh teu hasil teman teh dirugrugkeun teh keukeuh koretnya gitu teh lahu bitalika sumintilkan nikmat pahada maka ieu ngarap-ngarap hayang leungit nikmatnya ti si abdi atau ti batur nya eta non disebutna teh muntahal khobasi panutup goreng nya panutupan goreng nya ujungna kagorengan eta ujungna kagorengan naudzubillah min dzalik mendakan bersihkeun nya tina sifat seperti itu ya. Jadi kudu ditekadkeun bahwa sesuatu ilmin atau mal hartanya mahabbah nya teu kudu dihayang di batur teu kudu hayang nya naon sababna eta anugerah ti Allah kuduna urang nyerubungan alhamdulillah nya teh mah aya hiji jalma buka ilmu alhamdulillah berarti manehan dibere ilmu dibere kanikmatan ku Allah berupa ilmu atawa dibere kanikmatan ku Allah berupa harta atau diberi kanikmatan ku Allah ku rupa non loba penggemarna loba nu resepenana gitu nya kudu bersyukur teu kudu non ngaran teh hayang ngarasa nikmat di batu teh tadi disebutna syahih teh nya syahih sifat anu disebut sifatul mazmumah sorry Imam Ghazali palidzalika maka karena ayah hasud etalah Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngadauh qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al hasadu yakulul hasanati kama takulun narul hatoba dugikeun ka Kangjeng Nabi ngadauh al hasudu ari hasud eta yakulu ngadaharan ye hasud makana tanon al hasanatu kana pirang-pirang kahadean resep hasud makana kahadean dahar ku manehna beak redis kama takulun nar sacara ngadaharna non annaru seuneu al hatoba kana suluh dahar an suluge ku
naon ngan teh ku seuneu nya. Wal hasudu ari jalma nu hasud eta huwa ari hasud eta al muazzabu kasiksa hatena. Jadi jangan merasa ku hasud eta urang ngarasa nikmat. Justru al muazzabu alladzi la yurahamu nya. Jalma anu hatena hasud nya, jalma mun teh aya sifat hasud nya eta kasiksa hatena teh nya. Batur nu meunang nugraha, meunang kanikmatan dicek pengerti Gusti Allah nya dibere padol ku Gusti Allah. Berupa nikmat ilmu, harta, tawa mahabbah fi qulubin nas. Ja urang anu non ngaran teh anu riweuh nya. Pada mah nguruskeun teh urang teh nya. Nguruskeun teh. Jadi etalah sifat anu goreng disebutnya sifatul mazmumah. Jadi ngarasa hayang leungit di batur ku sabab dirina hayang. Eta mu'adzabul ladzi la yurham. Kasiksa teh moal bisa ngeunah nyaring, moal bisa ngeunah sare. Ya siksa kumaha nya jelema nu kasiksa. Alladzi la yurhamu anu digunakeun anu dikarunyaan ieu si jalma hasud. Anon alladzi la yurhamu anu ulah dikarunyaan ieu si jalma hasud. Gitu. Wala yazalu jeung henteu eureun si jalma hasud fi azabin daimin fi dunya dina siksa anu lawas fi dunya di dunya. Jadi mulai ketenangan ya mun teh mah aya dina hate urang nya kahasudan. Jadi moal tenang-tenang nya beurang penting teh moal nyaman we gitu. Sabab teureun-eureun urang teh nguruskeun kana kanikmatan nu aya di batur nya, padahal mah nu aya di urang teh disukuran ka Gusti Allah teh gitu. Jadi teu kudu urang ningali nikmat anu dipasikeun ku Allah ka batur nek berupa ilmu mal atau mahabbah fi qulubin nas da Gusti Allah ke mere nya. Cemantak disebutna aya muhasabah diri nya. Muhasabah diri naon nikmat anu teu disukuran kurang, panon, sehat, amal soleh nya. Anu geus dibere ka urang we urang mah nya naon ngaranna teh tingali ku naon disebutna teh nya nurul basirah panon hate urang bahwa yen Allah teh ngaanugrahkeun kana perkara anu leuwih hade jeung urang. Gitu nya, misalnya ku amal soleh gitu nya, atau ku rupa nikmat anu terkecil anu batur teu bogaeun gitu nya. Tadi didinya diajarkeun hate supaya bersyukuri ningali nikmat anu dipasikeun ku Allah ka urang nya, tong ningali anu dipasikeun ka batur gitu nya. Entak kudu aya timbul syukur teh dina diri urang nya pikeun ningali nikmat Allah nu dipasikeun ku urang, nu dipasikeun ku Allah ka urang gitu. Lain nu dipasikeun ka batur atuh riweuh kitu mah nya disebutna sahih teh. Tamantakan moal naon ngaran teh nya moal nyaman-nyaman siksa lawas pi dunya di dunya gitu, di akhirat di dunya ge karasa siksa nu sahih mah gitu. Fa inna dunya la tahluqat min khalqin kasirin min aqranihi wa marafihi nya, bahwasanya na dunya eta la tahlu moal suwung tahlun moal suwung moal kosong qat sama sekali min khalqin kasirin tina pirang-pirang makhluk anu loba min aqranihi boh ti babaturanana eta si hamba wa ma'arifihi jeung tina kawawuhan lah kenalanana eta si hamba miman an'amallahu alaihim ti eta sebagian jalma anu mere nikmat Allahu Gusti sapa Allah Gusti Allah alaihim ka eta jalma-jalma nya anu sagigireun urang kitu nya. Boh akron teh babaturan nya atau kasir nya kalau banjam atawa anu kenalan urang gitu nya. Pasti we nya bi ilmin aya anu dibere nikmat ku Allah na teh berupa ilmu nya,
ieu mah ilmu ke kan bermacam-macamnya, aya ilmu dunyana, aya ilmu agamana nya, aya ilmu rupa-rupa lahnya disebutkeun tek-tek bengek nya. Di model ilmu kapang abisan teh nya, nu ieu mah jago ieu nu ieu masing-masing ku Allah teh dibere non kanikmatan anu bentukna ilmu anu eueuh di urang di manehna mah aya kitu nya, au malin atawa harta nya dibere nikmat ku Allah teh nya, aya anu nikmat ku Allah teh anu dibere harta nya, au jahin bahkan nya ku Gusti Allah anu dibere bentukna pangkat darajat nya, tuani weh kasih eta mah kitu nya, kusabab aya non disebutna teh aya ngaranan lah gitunya, aya sihungan, aya jah, nah gitunya masing-masing dipasian ku Gusti Allah na teh nya, tina rupa-rupa na anu di sekeliling urang teh mantap tinya pala ya zaluna maka henteureun eureun ye jalma hasud pi adzabi daimin pi dunya dina siksa nu lawas dina waktu di dunya, nepikeun ka kumaha ila mautihi, nepikeun ka maotna eta si jalma hasud, pikeun ka maot ge kasiksa we kasiksa. Jadi teu aya kanikmatan, sabab nikmat anu dipasikeun ku Allah ku Allah ka manehanana teu dipikiran nya, teu disyukuri nya. Ngaru ningali nikmat anu dipasikeun ku Allah ka batur, tah eta salah pandangan kitu nya. Tingali manu dipasikeun ku Allah ka urang naon ye nya, timiti amal soleh nya, amal soleh tong dilawarakeun ya, misalkeun urang non resep sodako atau nya urang resep nulungan batu, eta kan paparin keneh ti Allah kabageuran nya, akhlak bager urang teh boga akhlak bager syukuran bisa kan nya. Da mahal lamun teu dibere urang hidayah ku Gusti mah nya, bisa jadi galak di nya gitu. Mentak urang misalkan aya nini ditulungan kurang, alhamdulillah Gusti tos tiasa nulungan nini gitu nya. Ngomong parawannya dari parawan syukuran nya, eta mah nafsu nya aya dorongan tina nafsu ongkoh eta mah. Tapi mah tong ngaranna nulungan mah tong di kumaha tong di beda-beda nek kumaha ge nek nini nek aki-aki ya, tong ningali gambaranana gitu nya. Pokona kan bentuk urang eta teh kabageuran, anu kabageuran eta teh geuningan ku Allah teh dibikeun sifat eta ka urang, syukuran ku urang ya Allah alhamdulillah tos tiasa nya, sok sanajan lah teu aya naon ngaranna teh, teu aya kamulyaan cek batur mah, tapi cek abdi mah asa ngarasa bangga abdi tiasa nulungan nini teh nya, nek mentas bisa kenana gitu nya. Urang bisa mentaskeun tanya syukuran urang ka Gusti Allah nya. Ta eta we nu aya di urang, syukurannya nu leletikan nu urang bisa, nu urang mampu jeung nu urang karasa dibere kabageuran gitu. Kan kadang-kadang sok aya teh galak teh gini, nah hari urang jadi galak kieu gitu nya. Gitu. Ketika keur bager tah syukuran urangnya dibere akhlak bager, eta padol ti Allah pan tadi gitu. Amal soleh ila mautihi dugikeun ka maut ge kasiksa nya. Mun boga sifat hasud mah gitu, mentak tong hayang boga sifat hasud, bisi aya nyengkil hasud buru-buru piceun kurangnya ku istighfar bersihkeun, astagfirullahaladzim nya. Eta teh nikmat anu dipasihkeun ka batur nya, mudah kudu ngilu bunga alhamdulillah. Mudah-mudahan ku eta ilmu atawa wajah atawa amal, mudah-mudahan sing bisa nulungan kana dirina kitu nya, ngilu bunga sing bisa nyukuranana itu. Jadi tina hasud teh genti lamun urang sudut pandangan ningali nikmat anu dipasikeun ku Allah ka batur, tapi alus nama ulah lamun urang can bisa nyukuran nikmat anu dipasihkeun ku Allah ka urang, bisi timbul
hasud teh gitu. Wala adabul akhirati jeung yakti ari siksa akhirat mah geus teu kudu diomongkeun ieu nya eta asyaddu leuwih banget, leuwih parah, leuwih edan cek edan teh mah nya. Lebih naon ngaran teh? Anarkisnya di dunia geus geus tepak anon ngaran teh geus kasiksa komo di akhirat gitu. Asyaddu wa akbaru, asyaddu nya Gusti Ageng, asyaddu macana kan disentuhkeun nya asyaddu wa akbaru leuwih pohara bal la yasilul abdu balik tamual bisa nepi sapa al abdu jamba ila hakikatil iman kana hakikatna iman eta nu ngalangan teh nu ngalangan kana hakikatna iman, amisna iman, indahna iman waya di urang eta tanya. Ketika ulang salah pandangan ningali nikmat anu ku Allah dibikeun ka batur laju urang hayang nepikeun ka poho anu dibere nikmat ku Allah ka urang sorangan, urang teu katingali ieu nya. Tah hakikatna iman leungit. Malam yuhibbu lisairil muslimin salagi henteu mika cinta eta si hamba nya lisairil muslimin ka sakabehna jalma muslim. Jadi kan hakikatna iman mah kudu berkasih sayang nya, berkasih sayang gitu. Berkasih sayangnya ngahubungkeun boh lahir boh batin urang dengan dasar kasih sayang ya, irham ya, berkasih sayang lah man kasawe aja boroning jelema nu sifatna makhluk Allah kabehnya dugi ka sato nya kudu kamahlukanna sarua urangnya model sajeng sanajis-najisna gogog oge nya buat ting mulia kene gogog nya gitu nya sarua dina kamahlukanna pangkat nama makhluk gogog makhluk urang makhluk nya bahkan Kanjeng Syekh Nawawi mah aya cenanya sifat gogog anu kudu diturut ku jalma mukmin nya sifat gogog tinggal dina sarah sapina gitu. Nah gitu jadi dina kamahlukanna mah sarua gitu nya ma yuhibbu li nafsihi kana perkara nu mika cinta si hamba li nafsi kana dirina nya. Jadi hakikatna iman teh kudu beunang ku urang teh nya. Kumaha cara ngabeunangkeun nya tapi malam yuhibbu li sairil muslimin ma yuhibbu li nafsihi bal yang bagi ayusahimal muslimin nya balik ta misti naon ayusahima ngareujeungan ye si hamba al muslimina ka sakabeh jalma muslim pisarroi dina waktu bunga aya adirnya wadoro waktu susah nek bunga rek susah nek sarro nek doro aya gitu nya tong digieun dasar keur susah ye deuk aya keur bunga ye aya keur susah ye taulah dugi gitu. Jadi tong jadi patokan nek susah rek bunga selalu aya karena dasarna non hubungan urang batur nya makhluk sasama makhluk hubungan orang kudu berkasih sayang silih tulungan pal muslimuna kalbun yani maka risa kabeh muslim eta kalbun yan seperti kalbun yanil wahid seperti hiji non adegan ya syuddu anu nguatan ba'duhu kana sawarehna deui ba'don ba'duhu sawarehna adegan ba'don kana sawarehna deui. Jadi saling mencukupi lahnya pasti mentema di si anon babaturan orang aya kelebihan orang aya kekurangan orang aya kelebihan babaturan aya kurang pasti gitunya aya kekurangan aya lebihan jadi saling mencraklopkeun gitu. Wakal jasadil wahid lir ibarat jasad anu sahiji jita aya nu sampurna kabeh oge nya di dia ya aya keistimewaan ieu di dia kekurangan ieu dia non kaluwihanana ieu di dia kekurangan ieu nya. Jadi riri barat kal jasadil wahid seperti jasad anu sahiji anggota badan idastaka di mana-mana ngarasa nyeri
nya eta jasmin hutin eta sejasad udun hiji anggotana istaka maka nyeri opo sairul jasadi sakabeh jasad aya we nu kaketrek hiji nya kabeh kan paranas tiris gitu. Sesama muslim nya sesama mukmin gitu jadi non kal jasadil wahid nya menciptakan eta teh emang hese lamun aya hasud mah aya hasudnya jadi sifat hasud emang aya dina jero nya aya dina jero mantak kudu urang bisa ngoreksi nya di jeroan urang aya naon gitu nya ulah di jeroan batur nya di jeroan urang aya naon nya jadi teu kudu nguruskeun batur urang tinggal uruskeun diri urang sorangan aya naon ya di jero urang bisi aya hasud tah eta ngarusak nya hasud ngarusak karena anggota cara bisul teh mah jadi bisul gitu non budug ya kos burugannya mimiti meretel ti ngeng kabeh jadi we kabeh sawak-awak gitu mantakan tong menciptakannya hasud itu di mana mun aya nu hasud hiji geus bakal hasud kabeh gitu di barat budug nepal kabeh nepi ka senjata naman ya nepi ka senjata tornado naman gitu. Nah, sing goreng dina panyakit teh emang aya hikmah ya aya gambaran gitu tah panyakit teh gitu ya ketika ya hiji misalkan teh buru-buru dibunuh nah kabeh lah nya gitu istaka sairul jasadi istaka maka nyeri sairul jasadi sakabe awakna paingkun maka lamun aya anjeun eta latu sadi pun teu manggihan anjeun hada kana ieu mikahayang min qalbika mikahayang naon kana leungit nikmat anu aya di batur min qalbika tina hate anjeun geus bersih misalkan latu sadi fuhada nya pasti goluka sorry Imam Ghazali nah maka ari katungkulna anjeun bitolabit takhallusi kana neangan kasalamatan minal hilaki tina karuksakan nya eta ahammu leuwih penting min istigholika tibatan katungkul anjeun binawadiril furu'i kana pirang-pirang masalah anu langka wa ilmil husumati jeung kana ilmu papaduan tungkulkeun urang tina kana neangan kaselamatan supaya urang salamet diri urang tina karuksakannya sabab ngajagana non kasalamatan tina karuksakan eta lebih dipentingkeun lebih difokuskeun lebih diutamakeun tinimang masalah ieu non ngaran teh nawadiril furu nya masalah anu langka atawa ilmil husumat ilmu papaduan jadi menurut mah tong ngagugulukeun ilmu papaduan lamun urang geus bisa leungit tina hate eta nya tong menciptakan ilmu perdebatan nya ilmu perdebatan kumaha siring pajago-jago dina ngomong gitu nya pajago-jago dina ilmu gitu nya wah aing terus di tangan dalilnya mujadalah di sebenarnya tapi ilmu pemusuhannya anu mantak nimbulkeun hasud jadi orang kudu lebih bijaknya kudu lebih bijaksana ningali nikmat aya nu di batur alhamdulillah tah tingali mah nu aya di urang nikmat anu dipasikeun ku Allah ka urang gitu jadi tong menciptakan ilmil khusumat ilmu sumatnya ilmu papaduan ya digali kumaha carana urang supaya ngelehkeun batur nya dina omongan yang mentema dina kailmuan atawa dina harta atawa dina kapangkatan gitu wah pokokna mah kumaha nya supaya ngomong urang lebih dihormati disegani nya dibikeun ka batur teh lah nya eleh we gitu nya cara ngelehkeun nya ngelehkeun batur teh disebutna ilmu jidal gitu nya ilmu jidal ipa hade-hade nya dina non ngaran teh husumat tah ketika urang geus salamet bersih tina
bisa urang ningali nikmat anu dipasikeun ku Allah ka urang nya teu ningali salah pandangan, tidak terkoleset ningali nikmat anu ku Allah dipasikeun ka batur, tah urang lebih baik istighol kana nyalametkeun diri tina perkara mantak ngaruksak, eta lebih penting nya. Jadi tina sawarehna urang ulah ngagugulu ilmu jidal ya, ilmu perdebatan. Nah, wa amariyau. Nah, beresnya nyaritakeun tentang naon teh? Hasadnya. Hasad. Ya, terus ayeuna wa amariyau. Leres eta. Wa amariyau nya. Wa amariyau lan anapon utawi riya iku pahuwa ari riya teh asyirkul khafi, musyrik anu samar ya, sabab li ajlinas kan nya nu ngaranna dia mah sakur perkara dina hate anu hayang urang kapandang ku jelema. Jadi kana arah jelema niatna teh kitu nya, padahal ku jelema eta moal diburuhan ieu moal kitu nya, tapi aya hate rasa hayang nya katangar ku jelema, eta disebutna asyir arya nya. Arya disebutna asyirkul khafi ya, musyrik anu samar. Wa huwa lalawanan ikhlasnya dia teh. Lamun sifat mahmudahna ikhlas, al ikhlasnya, al ikhlasna naon tinggal dina kitab Salam Topik. Al ikhlasu huwa dzatulillah. Lillahi dzat. Nu ngaran ikhlas eta sakur perkara anu dikerjakeunana lillah nya, karena aya dasar perintah Allah. Nya lamun riyana liya mah sabalikna. Tak disebutna tina sabalikna tina ikhlas disebutna asyirkul khafi. Nya sabab ieu kan jeung ngaluruskeun nya disebutna asyirkul khafi. Nya asyirkul khafi dan musyrik anu samar. Nya bahasa musikan menyakutukan nya, menyakuti ya, nyakutuan Allah. Ya alias ngaduakeun Allah. Jadi aya arah anu salian ti lain ka Allah. Nah disebutna asyirku nya al khafi, syirik anu samar alias teu kaciri gitu. Tah ieu madak aya basa panas alul manana ayujirona minariya mudhaifan ujurona. Nyuhunkeun abdi ka Gusti pangraksana tina riya nu ngapeskeun ganjarana. Nah, gitu. Sabab nu ngaranna riya komo dina amal saleh pasti aya wae riya, teu bisa dipungkiri. Sabab lir ibarat kamu ditenan lir ibarat urang melak pare jukut mah teu dipelak jaradi, urang melak bonteng sarua juga teu jaradi nya, obadotanana nya naon kan rupa-rupa jukut nya nu teu dipelak nya kitu nya araya daratang gitu. Tah begitulah juga nya mun teh urang ngadirikeun amal saleh Gusti abdi niat ngamalkeun kana amal saleh parentah Gusti nek salat sakeunana Gusti abdi bade ngalaksanakeun salat nya piwarangan Gusti lillahi taala kitu nya karena parentah Gusti. Cik basa urang mah lillahi taala teh karena parentah Gusti. Nawaitul wudu'a pan ujungna lillahi ta'ala, usolli kabeh lillahi ta'ala karena dasar parentah Gusti. Dat teh nya aya jadi misalkan ria tet kitu nya aya karena aya hayang katangal ku batur li ajlinas nya secara umum nya. Nah eta emang geus populer, geus biasa gitu nya, geus biasa. Sabab setiap amal soleh ya, setiap orang bepelakan pasti bakal datang ya, pasti bakal datang ngan cuman tingali nu model ria mah, nu model ria kege bakal ngit sorangan di ibarat embun di pagi harinya ketika mentema amal soleh mungkin lobanya matahari juga semakin naik, cahaya juga semakin terang ya, lila-kalilaan mahnya bakal eueuh ku cahayana amal soleh eta nya.
Kucahaya amal soleh eta ria teh jadi eueuh ujug bakal eueuh insyaallah. Lamun panasna temanya cahaya amal solehna naon ngaran teh bersinar ya bakal leungit nya tengah poe kira-kira tengah poe bakal aya moal embun moal aya mantak lamun amal hade mah biasa mah aya ria aya ujub tet nya biasa. Tapi dikelola ku sorangan ya ketika orang semangat terus berjuang ya misalkan gitu nya dina hate teh aya kahayang Gusti hayang anu nya wirid bisa kenana orang dinya karena hayang sesuatu bisa kenana hayang usaha lancar hayang non mimiti ke wiridan teh karena niat nek wiridan teh karena orang boga kahayang misalkan tet lila sabulan 2 bulan terus wirid nama tepila misalkan mah nya tasbih subhanallah bihamdi subhanallah dawam terus atau ku salawatnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad nya sabulan 2 bulan bakal leungit eta hayang lancar usaha teh ku sabab ku cahayana sholawat ku cahayana amal soleh geus leungit misalkan anak kahayang eta nya lancar we nya nah gitu ya jadi mimiti mah karena kahayang nya mentakeun bae sok sing loba kahayang gitu nya Allah mah resepkeun loba kahayang teh nya Allah mah resep innallaha yuhibbul mulihin nya resep kana loba menta teh ya cirina urang hamba berarti nya sok loba pamenta nya sing loba tangkege kepamenta urang kulobana aurat wiridnya minta mah ku sholawatnya atau istighfar lah teu kudu loba nu sajen urang nya nu adpir ti Kanjeng Rasul sholawat istighfarnya atau kalimat tahlil la ilaha illallah nya nu sabisa urang tahu bismillahirrahmanirrahim anu geus aya ijajahan misalkan nya ngalap berkah urang karena sejang ngalap berkah oge aya kahayang ongkoh misalkan atuh salat naria gendet kurang dibaca nya geus lila-lila bakal eueuh kahayang eta teh jadi resepna teh kana wiridanan insyaallah kan eta eueuhna kahayang eta ku sabab naon nya ku sabab cahayana mingkin loba diri barat tadi teh panon poe semakin tinggi semakin panas nya geus beurang mah moal aya embun teh nya ria ujung takabul maksudna mah dir ibarat eta tah embun di pagi hari nya lila kalilaan mah bakal eueuh nya mantakan tong kagok wiridanana nya paling saeutik atunya 3000 istighfar teh nya paling saeutik 3000 dawam 1000 Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad teu kudu nu aneh-aneh lah nya nu aya hadisna urang teh nu aya adbirna nu aya ijazahna ti para ulama salaf nah eta urang sejang ngalap berkah tina ladang ijazah misalnya sok amalkeun gitu tah hanas mantep kana aya kahayang wah si mah wiridan kana kahayang heueuh ngaku we gitu nah gitu kana aya kahayang hayang deukeut jodoh hayang cenah hayang jodoh sok lobakeun istighfar dah geus loba-lobakeun istighfar sor Imam Nawawi saya Nawawi nya Imam Nawawi kulobana istighfar eta kahayang bakal eueuh nya sabab sawarehna tina lobana kahayang teh eta tina hawa urang nafsu urang nya ketika ku istighfaran ka istighfaran urang kahayang eta kabingung eta jadi leungit nya sabab lobana kabingung ku sabab lobana kahayang eta ketika kurang disikat ku istighfar nah eueuh takan amalkeun istighfar we nya nek rajin aurad mah istighfar astagfirullahaladzim nya bari urang ngagerentes hate teh nya Gusti muga Gusti ngampura dosa leutik dosa gede nu karasa nu dihaja nu teu dihaja bari ngagerentes ulah istighfar tamu teh naon teu aya muraqabah naon teu muraqabah teu aya ngarasa diri bahwa urang teh keur ditingali ku Allah nya eta teu aya muraqabah sok jadi hampa kana teh wiridan teh tah muraqabah heula nya didik heula teh urang tet lobakeun istighfar supaya non riana eueuh nya
fahuwa asyirkul khafi wa huwa ahadu syirkaini. Nah ari ria eta salah sajina dua musyrik. Wadzalika jeung ari ria eta nyaeta tolabu kal manzilata, neangan anjeun al manzilata kana kapangkatan. Nah hayang urang teh dianggap ku jelema manzilah, punya kedudukan nya fi qulubil khalqi dina pirang-pirang hatena makhluk, hayang diagan-agan lah nya. Namun aya we teu nyebutkeun agan atau nu teu aya nyebutkeun pangkat urang, nyeri hate teh nya. Tah eta teh disebutna berarti ria. Tujuanana eta nya, tujuanna ria. Gitu nya litana labihal jah kana ya supaya menang anjeun biha kalon eta al jaha kana kapangkatan atawa kaagungan nya. Hayang ngarasa hayang dimuliakeun nya, ngarasa hayang dimuliakeun, ngarasa hayang dimuliakeun nya, sedengkeun eta nu boga kamuliaan teh Allah kitu nya. Itu ngarasa hayang dimuliakeun, tong ngarasa hayang dimuliakeun sabab eta teu nasawarena sifat riya teh. Riyatana la bihal jah wal hasyimata jeung dipikasieun lah. Dipikasieun wa hubul jah jeung boga ngarasa anya resep we kana kapangkatan nya. Ya misalkeunana disebut ajengan, geus loba nyebutna eueuh nu nyebut ajengan, sia si tukang ngarit nya. Nyeri hate teh. Misalkan eta berarti hubul jah. Hubul jah kos kitu nya. Jadi ngarasa diri cinta kana kapangkatanana. Gitu nya. Jadi ngaboga ngarasa mulia gitu nya. Nya boga ngarasa mulia. Tah eta termasuk salah sajina ria keneh. Ya, ria. Ya, jadi minal hawa eta tina hawa nafsu al muttabai anu diikuti. Ya. Sabab mengikuti hawa nafsu. Wapi jeung dina resep kapangkatan eta nyata halaka cilaka aksarun nasi kalolobaanana eta jalma-jalma. Duh aing teu dihargaan cenah euy. Wah, eta. Halaka aksarun nas. Kana diri ngarasa mulia teh halaka aksarun nas. Ya, tanpa terkecuali urang tersinggungna nya karena aya agama nu dilecehkeun. Misalkeunana nya urang demi nulungan agama urang kudu boga pangkat eta heula. Tah kitu nya. Karena pangkat eta misalkeun eujeung nangtungkeun urang kana agama, resepna urang kana pangkat eta, tah eta mah tuguna naon gitu. Jadi karena aya ngabacking sesuatu dasar untuk ngamuliakeun agama Allah. Gitu nya. Lain kana diri sorangan gitu. Pama ahlakan nasa ilanasu makan teu ngaruksa ka jalma-jalma ilanas angin ku jalma deui gitu. Ruksakna jelema nya ku jelema deui gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Walaung sopa jeung lamun teh adil sopana sujalma hakikatan dina hakikatna la alimu maka pasti nyaraho ana aksaroma kana sanyanyana kalobaanana perkara hum ari eta si jalma-jalma pihi dina eta perkara minal ulumi tina pirang-pirang ilmu wal ibadati jeung pirang-pirang ibadah nya padlan sumawana nya yo diabong-abong misalkan nya karena ujub tapi malin karena syukur nya saeutik bedana teh misalnya aya anu nyaritakeunna ka ilmuana teh karena aya rasa ujub, aya oge kana dasar syukur. Lamun kana dasar syukur urang salamet nya salamet nya. Karena misalkan anak orang nyeritakan ibadah, misalkan anak lalakon ibadahnya. Nah, karena untuk menjadi non ngaranna teh gambaran jeung batur supaya jadi contoh. Eta mah bagus. Karena tahadusan bin ni'mah nyaritakeun kahadean nya. Tah eta mah bagus. Tapi mun teh mah aya dasar ujub nya.
dasar ujub tina eta amalan atau tina ilmu atau tina ibadah padan suwana an a'malil adati tina pirang-pirang pagawean bangsa adat laisa yahmiluhum anu henteu aya eta perkara eta ngajurung perkara hum kajalma-jalma alaiha kana eta ilmu jeung ibadah illa muraatanas angin hayang ka non ka alam nya muraah ku jalma-jalma gitu nya nyaritakeun wahia muhbitun lil a'mal da katingalina ku jalma-jalma eta mantak muhbitoh ya muhbitoh teh ngalebur lil a'mali kana ganjaran pirang-pirang amal kama waroda sacara perkara nu parantos kawarid dongkap fil khobari dina nerangkeun dina hadis anna syahida yu'maru bihi yaumal qiyamati ilan nar fayaqulu ya rabbi istash haddu bisabilika fayaqulu Allah taala bal aradta ayuqala innaka syuja'un. Dina hadis disebutkeun anna syahida kana sanyanyana aya anu maut syahid yuk maru eta diparentah naon anu maraut syahid yaumal kiamati dina poe kiamah ilan nari kana neraka nu maut syahid teh diparentah kana neraka aneh nya bayaqulu makanya rasul syahid ya rabbi nun Gusti pangeran abdi istash hadu ya maut syahid pan abdi teh fisabilika dina jalan Gusti payaqulu maka ngadauh Allah taala Gusti Allah taala bal aradta balikta karep anjin an yuqala kana disebut ya innaka sujaun kana sanyana anjeun eta anu wanian jadi aya bahasa kitu jadi ngarepkeun aya hayang disebut wanian disebut pahlawan dina hatena kitu nya ku Gusti Allah dibalikeun kitu nya dina sapali non waroda fil khobar nya alias nu aya dina hadis jadi caritana kitu nya jalma syahid maut nya diparentah di poe kiamah dijurungkeun ka neraka protes namanya Gusti abdi teh maut syahid kunaon Gusti make abdi dikanarakakeun nah gitu bal aradta dibalikeun deui ku Gusti teh nya maneh tadi karepna lain kana aing nya tapi karena hayang disebut wanian hayang disebut pahlawan gitu gitunya eta waroda fil khobar gitu mantak aya basa muhbitun lil amal wa qad gila jeung nyata parantos dicarioskeun dalika kana yan anjeun eta wanian wadalika dicaritakeun yen anjeun eta wanian dalika wadalika dalika nya ajruka ta eta